Nah, wilujeng enjing sampurasun kasadayana imana we ayana wilujeng tepang deui sareng sim kuring cepot alias Astra Jingga. Nah, Astra Jingga. Jadi mudah-mudahan sadayana wargi-wargi kanca-kanca di mana ayana aya dina ginulur kaharayuan ginanjar kawilujengan tekirang sawios-wios. Amin ya robbal alamin. Salajengna sim kuring, alhamdulillah dina dinten ieu kadongkapan tamu di Sukabumi di ujung genteng kasar tenang nyaeta ajeng pangresa ajengan jadi alhamdulillah para tosumping hatur nuhun kamantana anu parantos dongkap ka dieu. Anu salajengna sate acana makalangan cepot bade ngawi heula ieu bade nembang keur ngetren pisan lagu teh ieu jadi asah yang nembang ieu pek dalang dot 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 dang dot 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 dang dot 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 dang dot 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 dang dot 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 dang. Omat ulah robih deui komo deui rek jalir janji esdo cinta ukur hiji rek jorang nepi ka mati. Jadi omat ulah robih deui komo deui rek jalir janji esdo cinta ukur hiji rek dibawa nepi ka mati. Nah, jadi ieu urang geus bogoh ka jelema teh cinta ka jalma. Jadi ulah berubah ulah jalir janji geus ka patri. Bayar nonton bayar. Ini siapa namanya? Kamu? Nama saya Jim. Hah? Nama saya Jim. Jim. Kamu siapa? Rizky. Rizky. Latif. Hah? Latif. Oh, Latif. Kamu yang kecil? Kaya. KL. Oh, KL ya. Iya. Ini siapa namanya ini? Iya, wayang apa? Tahu? Hah? Cepot. Nah, Ini ini. mau parang. Nah, ini Coba parang. bayangkan lagi. Ya. Jadi warga saya maklum di sini di Batam ya jadi kurang kalihna tetiasa bahasa Sunda. Masa seueuran di mana-mana janten. Itu dibuat dari atas. Nah, lanjut. Omat ulah robih deui komo deui rek jalir janji estu cinta ukur hiji rek dibawa nepi ka mati. Ya, gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya bagaimana? Nah, gini. Omat itu ingat atau camkanlah jangan berubah lagi, camkanlah jangan berubah lagi, apalagi ingkar janji, sungguh cinta cuma satu yang akan bawa sampai mati. Agak susah bahasa Indonesianya ya. Nah, itu diantaranya. Jadi cinta bukan cinta sembarangan. Cinta bukan cinta monyet. Tapi cinta inilah cerita indah tiada akhirnya. Jadi sangat indah. Nah, kamu sudah punya pacar? Belum? Udah? Udah. Udah, mantap kamu ya, udah punya pacar yang kecil-kecil. Berapa tahun umur? Aku 7. 7, kamu? 6 loh. 6. 6.
tahun udah punya pacar katanya ya. Enggak lah, aku enggak punya pacar. Oh belum. Gimana bisa lagu tadi? Ikutin. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Camkanlah jangan rubah lagi, apalagi ingkar janji. Sungguh cinta itu siji yang akan dibawa sampai mati. Itu. Nuhun sadayana anu parantos sami-sami. Itu parangnya beneran. Oh benar tuh. Diikat. Nah eta ngarojong karena kasanian Sunda Jawa Barat khususna Majalengka sama Majalengka anu asana Ki Dalang ya Kang Hoet di Majalengka sarana atuh kapalih kulona nyaeta ka Sumedang ulah lali karena tahu Sumedang anu raos pisan. Ustaz jalan dulu ya. Ye Bendungan Jati Gede ayeuna tos 200 rame. Saur nanti batu Jati Gede teh 200 rame. Seueur wisata. Woi, Batu Gede di Batu Gede, Jati Gede. Nah, Bendungan juga laut, juga danau. Terus naon deui? Di Bandung. Di Bandung geus kumaha bawa ayeuna bejana geus sagala tingkat segala maju aya Masjid Al Jabar itu sabaraha tahun ya cepot teh itu maklum di Bandung di Puncak Puncak terkenal kasohor kaceluk ka awun-awun koncara kasana pria nyaeta di Puncak mah seueur kebon teh kamari mah aya tempat wisata saurang teh itu teh tapi ayeuna mah terus digusur ku KDM Kang Dedi. Nah, saya lah ayo pami kana kasayan ngadukung supados teu banjir saurang teh. Terus di Cianjur, Sukabumi. Terus lami ya can ka ditu deui. Cianjur sa Cianjur, Sukabumi sa Sukabumi, Bandung sa Bandung, Sumedang sa Sumedang. Kamana deui? Bogor sa Bogor. Pasar Anyar Padalar apa? Pasar Padati. Kamana deui tah? Ka Ciomas. Ciomas Bogor. Baheula aya pepotongan di dinya Ciomas. Ka daerah Parung. Parung Saparung. Ciseeng ta Ciseeng, Sawah Murti ka Sawah Murti. Nah, eta. Atuh ka perencangan di Warujaya di Nurul Iman seueur ka Cida. Aya kene ajengan badag Kiai Haji Saipuddin di Kuningan. Aya deui Kiai Haji Endang Saifur Rahman di Ciamis. Anu masih kene ngahidmat aranjeuna jalmi-jalmi anu saleh nya. Seueur parencangan emut ka Buya Ilyas di Kuningan. Saha deui nya? Aya rencana parantos pupus Kiai Alimuddin, masyaallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan anjeunna dipasihan ketenangan tapi iman syarat Islamna seueur atuh ngageser kapal dinya ka Cirebon Indramayu sa Indramayu teras ka Subang Kalijati Sadang, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Cikarang, Bekasi. Nah, sadayana kum teri wiwiji atuh kapriangan bah ditunya wonten di Bandung ka ditu ka Garut, di Bandung ka Tasik,
di Bandung ka Ciamis, ka Tasik, Kuningan, Cirebon tadi parantos ka Papay sadayana. Salam di Cepot, mudah-mudahan sadayana aya dina ginulur karayuan, ginanjang kawilujengan sampai paling tawang rampong patani sarugih mukti padagang parada senang tukang kuli sarua ngarasa bunga hatena sanajan jadi kuli tukang dagang di pasar ngerasa riang gembira dagangannya laris atuh para pejabat para menak para gegeden anu ngarasa bunga amarwata suta mungkin anu parantos mungkin dinaikkan gajihna tah PNS mudah-mudahan sadayana sarae pamit tiasa bagi si Cepot biasa lah tinggal kontak nomor WA kayaknya komen Pemkab Majalengka, Pemkab Sumedang atau SIM kuning di Sumedang lumayan wadok sawadok tah Sirnasari Cijeruk teras mana deui teras Kacikoneng Sumedang Utara itu Sumedang Selatan Kamamapalah pesantren ahli nahwu Alpiah tadi di luar kepala ahli alat mantek bayan bade luar biasa tasrifan ngelal nyi'rob ahlina tadinya Islami kapukur tahun 83-an teras kapalih dieuna nyaeta Kaconggang kaajengan Mama Sofiuddin anu parantos almarhum innalillahi wa inna ilaihi rajiun ajena parantos pupus di Conggeang lumayan SIM kuning Cepot aya setahun mandinya seueur sawah dinya mah kana tani seueur nya kitu deui kabudayaanna anu luar biasa Sumedang budaya kota Sumedang seni bangdeng kudarenggong seueur kudarenggong gitu mah alhamdulillah seueur rencangan antos harilap deui ayeuna mah namina ajengan almu anu ratos ngalih ka Cieuih Maja saurna teh ajengan naon ieu teh Suryana dengan Iman aduh Ajo muncul duka ka mana ayeuna ratos mang puluh tahun hampir 30 tahun teu asa papendak deui Kang Ajo salam Kang Ajo muncul duka tos janten naon ayeuna kumaha kaayaanana teras deui ka mana Sumedang rencangan di Cacaban kadituna ka Asrofuddin deui ka Cipicung teras deui ngalih tarik parung parantos disebatkeun di Batam di Batam ayeuna urang ngalih ka Batam bengkong sabengkong bengkong sadei bengkong suwadebi bengkong kolam bengkong palapa bengkong sarmen bengkong shopping seueur bengkong mah bengkong asrama polisi bengkong baru bengkong indah naon deui dituna macam-macam lah seueur kadida sabengkong sadayana anu parantos 2 tahun langkung di bengkong utamina tah kadinya kaajengan Asep Ijudin nu parantos ngagaduhan pondok pasantren anu tos seueur murid-muridna Kang Asep Robani tah ti Bandung anu ayeuna terus majeng Kang Asep Robani ti Bandung kapungkurna di bengkong polisi ajeuna teh sareng Apai Syarifuddin terasa hadei kapal idinyana ka bengkong Nusantara Kang Iip Syarifuddin kamari sok aya nongho di medsos teras hadei
Nah, bengkong sa bengkong. Terus Maitri Garden sa Maitri Garden. Tah ka Bapak Eka. Oke ka grup-grup di Garut. Tukang hordeng, setukang hordeng. Sareng saja bina, mudah-mudahan aranjeuna aya dina kesehatan. Keselamatan, amin ya rabbal alamin. Teras ngalih ka cendana sacendana anu ayeuna ngalih ka teluk bako sateluk bako, mudah-mudahan sadayana ya dinunjul ka harujuan ginanjar kawiljengan. Mudah-mudahan sadayana aya ngurus rahayu berkah salamet nyaeta digampilkeun sadaya urusan dohir sareng batinna, amin ya rabbal alamin. Mung sakituna kapihatur Cepot bade pamitan heula karena Cepot aya kapriogian anu sanes. Jenang tos Cepot di dieu seueur kalepatan kulukutan nu sengaja tanap teu disengaja. Mudah-mudahan dulu-dulu sadayana tiasa ngapunten ka Cepot. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.